Seuneuk ngahgar coba usuluh nak suluh dipipir ka di akutan ngawaro itu budak teh teu idu diapur usuluh geuningan nang aing nuaran kehujanan besok baru aing kita di akutan teh kamari eueuh jawa teh eueuh kaleuweung di pateak teh ngawararo teh jadi minta kajuh teh budak teh jujuran aing ingatkeun ka aing coba ieu Gusti dicai pabalatak eta runtah Allah Akbar bikin runtah di mana sokna dah heran ibu dah rujit atau kieu teh mah di lemur teh eta suluh ku aing teh ieu teh memeh kaleuweung teh tah dijahitan suluh teh dak poe lang moekeun aing geus garing ayeuna nu bararesek kieu ini kumaha ibu dak nang inu ngahear-hear geura ayeuna mun baraseuh deuh di dapur mah meuni eueuh suluh aing ngurung seuneu eueuh suluh garing ngabegreg keneh we beuteuh meuh teu dicabak-cabak teh bangunna teh Gusti naon-naon koplok sia ku aing sakitu memeh ini kaleuweung cuk aing di suluh teu neunang ka dapur panyaon hiji hujan mah kaburu mak nya da hujan mah teu isuk cuk aing suluh akutan suluh ka dapur ngejo geuning eueuh suluh malah kaleuweung teu ieu geura meuli antep kieu baresek ini puhara budak teh heran nganalkeun kolot wae hirupna teh kamari ge ketang mah ku abi teh tadi eta ampikeun teh ngawaro ketang teh ngawaro pajarkeun teh aja aheun ieu cenah si mama ka abi cenah moal nyarekan nyaheun oplokna meureun nyaheun sok teh mun ngawaro ada teh nyaah mun teu ngawaro mah tah nyaheunana cek aing ge naon nang darongo amung anak rakyat mun kitu pada nyamuk cai seuneuk ngahgar geuning usuluhan sugan ku aing teh biar diteangan si tek diasupan suluh si suluhna aya di dieu teh ngabuburug barasa da na mama make geus moal kapoe deui meureunna geus teu mah lain ngadu aing ngadu kaplok bukan heueuh kenyataan banget nya usah tolong sia di kos ngol terewengan sama oke eta meuli eueuh ngawaro mah sia ka aing kamari tong kahujanan